kumaha ieu teh Pak RT naon? Kumpulkeun tuh cuma kurang ribu urang. Bayana emang pengaruh bola soalnya demi keamanan kenyamanan. Benar. Kan ngadenge beja, kamu baru beja ini hancur namanya dua sok keliling, cena, coba nu kejadian anu tuparubu. Benar. Ayo nama benar. Karena baik. Pokoknya. Juga ya. Dan anu kapalingan. Lo baru itu bilang Pak RT. Benar urang di kantong eueuh sabaraha juta. Anu nganjuk kayak saya bayar. Eta mah biasa. Kita bayar lumayan. Lengger. Iya. Nah, Apa jadi anak Pak RT? ai keamanan lingkungan mah tanggung jawab RT jeung hansip sama keamanan desa. Tapi lamun nyangkut masalah harga, ya masalah harga itu ya udah penampakan, ya kita kan ahli urusan itu. Pak RT menawan sholat lewat penting ya. kasok ka pemudana Siap, diatur kubu pahansip aja dari tugas sok pahansip mah. Boleh sekalian. Ayo. ayo nama ibu nama lebih baik ya. Siap. Aduh menepi kampung lalaki nama atau Bos. Kata sekalian lalaki. Laki apa? Ayo naon deui Pak RT? Ayo naon deui teh? Lalaki mah itu. Lalaki mau ngilu barai. Aduh, nyenek ka hiji. Istighfar. Istighfar. Aduh. enak dia ya. Cep, jadi cep. Siap. Siap enak sebagai komandan. Jadi bagi dua bagian ya. Adit, Adot, jeung Hansip Udin, Kedok, Nonos, jeung Yanto, Hansip Tamplok. Oke, Ya, Pak RT bagi ngopi. Pak RT banyak. Biasa Bisa. Mau tinggal saja. Yo. Siap, kieu penting. Kumaha yuk dibagi teh, nyebar teh. Siap. Tangke, penting. Panggilnya di deui nya urang keliling panggil. Ya, siap. Sok. Bos, penguangan tuh. Bos, penguangan tuh. Masalah jang ngopi keuangan aya. Jadi prakon. Bisa hilang, Bos. Bisa hilang. Tenang ya, 2000 aja. Bener. Ayo, Yo, ayo. Ayo, bagi. penyebar. Sip, yang itu sip. Ayo. Geus lo, ayo kerja mah. Ya, pasif ya. Orang bari membuat laporan di barudak. Ngobrol dia ya kan. Langsung keliling deh orang cuma. Oke, tenang. Orang lamun orang keliling udah kadia meureun eueuh. Ya, Kayak satu kayak kurang rek beberes lah warung lah nya. Neng kalanya. Sakedap ya tanya. sok. Gas, neng beberes lah. Ada ongki, oi, Bray. Aman. Ijina siato. Dikulik po. Andi. Tapi beja heula nya. Beja heula eta budak. Padu bae kuluyung. Sampai mana yuk? Yuk. Yuk.
Itu pula tarik dah. Marah. Tenang orang. Jenengna teu kadang dangu teu sare kitu. Juga kan kapal meureun. Gampang lah. Lalu budaknya ada lapor ya. Aduh. Bah, iya. Warga geus mulai curiga nih, Bah. Kumaha bah ya tuh? Aduh. Mun warga apalun bahaya ya, Bah. Macarana ya kira-kira warga sampai tercuriga ya. Tapi geus bodo amat. Penting mah ayeuna duit loba, hirup senang. Wah, udah rata ya. Aduh. Coba koma. Ayo, gimana Sok cari cek deh. Cari. Ayo duduk. Sok. Sok orang. Ya udah. Koma dah. Tadi teh pan kieu urang teh. Orang teh ke kontrol. Tadi teh budak teh opatan. Kade negang bencurang. Hilang hiji. Sianto. Hilang kamar. Teuing urang teh curiga ka rumahna. Kamu mina. Iya, terus Ayah war-war ayah mbah kikituan di jauh imahna. bener sih. Asli. Ada ilmu meureun eta mah nempo. Asli teh ieu buktina ya. TV meureun kada. Koma sok. Suarana ge jelas ya toh. Suarana ge jelas Pak. Pete janto. Kumaha tah ngomongna teh? Ya, rada teu jelasnya mbah nuhunkeun kitu. Kitu. Nuhunkeun mbah. Ai nuhunkeun mbah. Aduh. Bawa iyo non pesugihan bawa Ada. nya urang nya bawa kanan ai aduh mah ulah aya curiga mah kudu Ayeuna mah pengen kena di selidiki deui gitu. Soalna Sampai kayak timbulna fitnah urang teh gitu. Diselidiki heula sing jelas kumaha bener henteu. Ulah langsung nuduh. Jadi yang mau kudu kieu ya. Urang nyelidik terus jam nyelidik. Ya pokoknya lain urang teh aya nuduh mah sebab belum nuduh karena fitnah ya. Lah kan cek agama teh kumaha? Dilarang kan? Sebab fitnah teh leuwih kejam daripada bunuh lebih kejam dari ibu Mama Adriana. Nah, ini kan kieu nya. Guys, kubuk itu mah guys ya, taruh di sini bae lah. Terus kajian meureun. Nyalain urang ada curiga kali gane. Eueuh, urang kereta teh nya Cip. Ya ke Teu baca heula jadi teh lamun. apa dengan naon kan curiga mah nya. Kan tapi ulah sampai buru urang teh ya. Ulah sampai tah dengekeun budak. Hah? Curiga saha nuduh saha? Budak anggar. Budak. Jangan sana mah biar taruh deui nya, kontrol. Ayo. Yuk. Ulang apa aja ya mah santai yuk. Beli kopi aja orangnya sampai jauh-jauh. Ke warung. Warung mana? Beli kopi. Kopi di si Ustad ditutup loh. Mata orang gaya keliling ayeuna. Ya, warung tutupnya. Ini yang meureun bisa area lah sampai eureun sarunya tapi di kuncian mah tahu atas tuh. Ya. Kemana kan? Ngobrol itu. Yuk. Bari jeung urang selidiki ku urang nya henteu gitu nya. Ngarah sidik ku buktina. Benar. Teteh lah ku nyatana. Itu cekolot ge. Nya.
Yuk itu di kamar aya naon. Ini kaget keur pina itu tempo, buru tempo heula. Oh, demi Allah neng mah teu bohong, tadi aya gede jangkung. Naon eta naon? Teuing naon demi Allah teu bohong neng mah. Hek naon ngawong teh. Itu aya naon tadi teh? Sabenerna eta duit loba nang ti mana? Sok jujur. Lain penting ayeuna wae neng nempo teh unggal penting aya wae eta teh. Sok jujur nang ti mana? Ya sebenarnya maneng ate yang buta. Astagfirullahaladzim ai aa. Mending keneh kajeun malaratna daripada neangan duit kuno haram kitu mah. Neng. Malarat teh geus karasakeun kurang teh capek. Dihina ku batur. Tapi nya oge nya karasa malarat teh kumaha nyerina. Tapi nya naha am. Kalau ka jalan kawas karitu. Neng. Lamun ngandalkeun ti padamelan, moal sagampang kieu, Neng. Butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun kayak menang duit loba kieu teh. Sedangkan agus capek hirup mararat teh meureun karasakeun ku si Neng ge hararese geus mararat teu bolgana naon. Nyantos ayeuna mah tuh kumaha si awae, tapi Neng mambung nanggung resikona. Tenang, ieu mah tanggung jawab Aa. Awas ya. Heeh, Pokona mah Neng mambung mun ena naon, Aa nu tanggung jawab. Heeh. Itu penting. Batur tok sampai apaleun. Ieu mah rahasia urang duaan. Tapi kan kamar-kamar teh tos geger, kumaha kanya ngawan? Enggeus tenang moal. Nu penting urang tong nyurigakeun. Pokona mah mun aya naon, moal tanggung jawab Neng mah. Tenang geus tanggung jawab Aa eta. Enggeus sok sare deui. Geus penting ieu tuh. Tapi sieun bisi bijil di kumaha kena. Geus ka ditu geura sare geus penting tuh jam sabaraha. Kena mun aya keneh kumaha? Atuh da Moal saya jeung ayu. Ayu. Yuk atuh, sok teh lah. Dia itu udah gak suka sama kamu.